anu mata dia pamimpin teh kudu bisa kahiji napak sancang, kadua kudu bisa nerus bumi, katilu pamimpin teh kudu bisa ngapung. Dupi napak sancang teh lempang di luhur cai, lain orang lempang di luhur cai napak sancang teh nganu harti pamimpin teh kudu bisa napak bisa kabeh golongan. Kadua pamimpin teh kudu bisa ngapung, anu nganu harti pamimpin teh kudu ngabogaan cita-cita nu luhur. Gimana? Katiluna pamimpin teh kudu bisa nerus bumi. Gimana? Anu harti pamimpin teh kudu bisa neuleman kahayang rakyat naon, kahayang rakyat dina waktuina. Gaya deui kahayang rakyat manu katinggal ku kaula naon ai subur makmur mah parantos ka pendaknya kantun adil na teu acan walatra ieu teh eta jiga nama